أموتوا وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي عليكم دوام وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام فلا تسقموني بطول الجفا ومنوا بواصل ولو في منام فلا تسقموني بطول الجفا ومنوا بواصل ولو في المنام صلاة من الله وألف السلام على المصطفى أحمد شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizatil bahirah wa ala alihi wa ashabihi alladhina badalu nufusahum lillahi yabdaluna fadlan minallah wa bihamalati syari'atihi ulil manaqibil hamidati ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la aiban illa satarta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wa limunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalul ibad darajatan indallah yaumil qiyamah adzakiruna katsira wa dzakirat. Ayuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Dina kesempatan anu sae urang sadaya ngahaturkeun puji rawuh syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala kalayan disarengan munajat kamantena Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang sadaya sing salamina aya dina lindungan
dina pangraksa Allah Subhanahu wa taala, diraksa dohir batin urang sadayana, kaislaman kaimanan urang sadayana dugi kangantirkeun urang sadayana kana pintu gerbang kaikhlasan sarta ihsan dina ngalaksanakeun parentah Allah Subhanahu wa taala. Sok sanaos ayeuna teh cuaca nuju reupray ibu, reup bray reup lamun keur teu boga duit reup, keur boga duit mah bray. Nya alhamdulillah teh salega. Nya gitu nya upami salaki datang rebo reup bray, upami salaki babatukan reup teh reup bray ayeuna teh Bu. Nah reup bray eta teh atawisna. Amun ayeuna datang hujan anu boga binih mah bray eta teh. Tah ku hal eta kumargi ayeuna teh reup bray nyaeta mudah-mudahan Allah ngaraksa ka urang sadayana tina kaimanan bilih iman urang ge reup bray. Ari keur loba duit meni lumah lameh kasalaki oge ongeng-ongengan. Ari keur teu boga duit mah kasalaki ge nangkuban bari ieu ngukusek bantal. Nah, eta teh reup bray imanna ari kitu teh. Nah, tapi teu ngalangkungan tina niat sae urang sadayana sakali deui mudah-mudahan ieu pangaosan sing jadi benteng kanggo urang sadayana dina raraga ngajaga ngariksa kana kaimanan urang sadayana. Mudah-mudahan ayeuna pangraksa Allah Subhanahu hoyong dijaga ku Allah, hoyong lamun hayang dijaga ku Allah ku urang kudu bisa ngajaga kana diri kana diri urang heula. Kumaha dijaga ku Allah ari teu daek ngajaga kana diri sorangan mah. Lamun urang hayang dijaga ku Allah kudu daek ngajaga kana diri sorangan. Lamun urang hayang ayeuna dipikanya ku Allah hayang kudu nyaah heula kana diri sorangan. Hoyong dipika cinta ku Allah kudu cinta heula kana awak sorangan. Hoyong naon deui sok? Hoyong ayeuna cenah abdi teh hoyong dipika ridho ku Allah kudu ridho heula urang kana diri sorangan. Hoyong dipika ridho ku Allah tapi henteu mika ridho kana diri sorangan. Kumaha cenah carana mika ridho kana diri sorangan? Nya ridho kana kodo jeung kodana Gusti Allah. Maksudna ridho ayeuna nampi tumamprat tumarima sadra sumrah diri ka Allah Subhanahu wa taala nyangakeun sagarupa masrahkeun sagarupa urusan ka Allah Subhanahu wa taala eta neme urang bakal kenging naon bakal kenging ayeuna karidhoan teh Allah Subhanahu wa taala. Kumaha carana urang mika ridho kana diri sorangan? Kumaha carana urang mika nyaah kana diri sorangan? Kangjeng Rasulullah SAW nungtun nyaangan ka urang sadayana supaya ayeuna naon? Supaya urang sadaya ulah dugikeun ka ayeuna di alam dunya teh ulah dugikeun ka ngan saukur lilana hungkul, ulah ngan saukur capekna hungkul, ulah ngan saukur daekna hungkul, ulah ngan saukur getolna hungkul, ulah ngan saukur ayeuna pinterna hungkul, ulah ngan saukur ayeuna cager hungkul. Dadoma ge cager ibu mata hirup oge. Dadoma ge cager ngan teu mikir si eta mah. Gitu. Ku Kangjeng Rasul dituntun eta supaya ayeuna naon? Supaya urang ulah capek gawe teu kapake kudu aya manfaatna. Kudu aya manfaatna bahkan eta manfaatna teh parat ti dunya dugikeun ka akhirat. Teh hirup teh capek atuh ibu. Capek ti isuk-isuk teh ka lohor, ti lohor teh ka magrib, ti magrib teh ka subuh teh capek sampai sabenerna mah. Naon anu nyeun ka capek? Anu matak ibu capek ngarasakeun ka capek dina hirup ieu, dina kahirupan ku sabab mun asa capek urang teh ieu teh kitu nya. Asa lantaran naon? Lantaran nya eta hirupna hayang ciga batur jadi capek.
Lamun hirupna hayang ciga batur bakal capek rasa. Nah cenah lain ngararaji atuh ka ditu ka masjid lin poe Minggu tos lohor teh sok aya pangajian cara rape aya teh da sia mah hirupna hayang ciga batur atuh. Nah, lamun hirup hayang ciga batur bakal capek rasa. Kuduna kumaha? Pancek tadi ge Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuntun ka urang sadayana. Ka urang sadayana supaya hirupna ulah hayang ciga batur hirup mah. Hirup hayang ciga batur. Ayeuna tuh tingali batur mah. Tuh tingali batur mah geus naon? Geus ka mana gitu nya. Nah, itu. Lamun hirup cek lemur urang hayang ciga di kota da bakal capek geura. Lemur mah hayang ciga lemur urang we. Ulah hayang ciga di kota. Nya, capek nya. Hayang ciga naon sababna? Sabab ibu anu nyieun hariwang, nyieun melang, nyieun honcewang, nyieun melang, nyieun anu bakal jadi panyakit teh lamun urang mikasieun kana kalang sieun ku kalangkang sieun. Kumaha atuh minggu engke, kumaha bulan hareup atunya, kumaha tahun beung hirup beung henteu geus dipikasieun kalangkang minggu hareup mah. Kalangkang tahun hareup mah kalangkang eta teh. Jelema teh loba anu sieun ku kalang, lain sieun ku dirina sorangan. Nya, ari anu di jero TV naon da kalangkang atuh Ibu? Anu di jero TV naon? Eta teh kalang. Anu di jero HP naon? Kalangkang teh. Kalangkang disebutna teh nya anu di jero TV teh kalangkang, hirup hayang ciga hayang ciga kalangkang. Nah, sok udag-udag kalangkang bakal capek geura. Nah sieun ku kalangkang. Kalangkang saha? Kalangkang batur. Ibu angkat ibu asup ka kamar, di kamar aya lomari, aya kaca, aya eunteng, ibu teh eunteng di jero eunteng teh aya batur bakal sieun geura. Sieun ku kalangkang sorangan. Ibu teh poho sugan teh di maskara. Di masker bonteng dina panon. Terus ayeuna coklat dina pipi ngarah amis meureun. Poho sugan teh di masker ngonteung bakal reuwas teh sugan teh saha ieu teh. Padahal maneh kene. Nah, supaya ulah hirup anu nyeun kacapek teh eta. Lamun ngaji hayang ciga batur, mun pasantren hayang ciga batur. Nya, mun salat hayang ciga batur. Ari usoli niat saha salat teh? Niat rumah tangga niat saha? Niat abdi manya niat batur. Salat niat saha? Ngaji niat saha? Moal capek lamun niat batur mah. Bakal capek lamun niat lamun niat sorangan moal capek. Niat abdi ada niat urang mah moal capek salat. Mau capek zakat, mau lapar puasa oge, mau leuleus, mau dan niat sorangan eta mah. Mata niatna lillahi ta'ala. Tah lamun niatna hayang katingali ku batur, hayang naon? Hayang ciga batur, hayang katingali ku batur, hayang dieuleuleuh eta teh nya si yeyen. Eleuh eta si iput etanya. Hayang dieuleuleuh hayang diuluh-uluh ku niatna dulu capek ibu jabat capekna teh nu meunteun. Capek gawe teu kapake. Nah gitu aja sorangan we. Ayeuna bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Eta niatna nya. Udah teu capek. Nu pake niat mah moal capek make niat mah sarta aya manfaatna da make niatna jeung kaikhlasanna teh hilaf rahmat miwah salam mugia dilimpah curahkeun ka junjunan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka kulawargina ka para sahabat para tabiin atba'in tabiin
sadayana tug sehingga dugi ka urang sadayana mudah-mudahan urang sadayana sing aya dina papayung syafaat mantena di yaumul kiamah kangkeun umat di yaumul kiamah patepang jong patepung lawung paampok jonghok patepang wajah sareng para jami-jami anu soleh anu kenging kariduan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saha jalmina anu teu hayang kenging kariduan Allah Subhanahu wa taala eta nanging dina reresan ieu sadayana jalmi hoyong kariduan termasuk para nabi hoyong ridho Allah. Hoyong ridho Allah ngananging ridho Allah teh ridho Allah nya eta kumaha se Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi upami Kangjeng Rasul ridhoan Allah oge ridho. Nah, jadi ditangguhkeun karena karidoan Kangjeng Nabi. Abdi teh ya Allah abdi hoyong dipikaridho ku salira Gusti, abdi nyuhunkeun dipikaridho ku Allah. Moal lamun teu ridhoeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ridho Allah dikaitkeun, ditangguhkeun, digantungkeun kana ridhona Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun Nabi Muhammad ridhoeun, Allah ge ridho. Itu saur Allah ka Kangjeng Nabi Musa, "Hei Musa, lamun Muhammad ridhoeun, kaula ge ridho." Jadi kumaha Muhammad kaula mah kumaha Muhammad kakasih kaula. Nah, itu sadayana jalmi nyuhunkeun karidoan ka Gusti Allah. Padahal ku Allah dimandatkeun di atanapi dikaitkeun mandatna ka saha? Ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sarta urang sadayana prayogi ayeuna ngorek cepil kanggo ngupingkeun naon wae anu di parentahkeun anu dikedahkeun sebagai umat Kangjeng Rasul urang kudu kumaha wae midamel naon wae sebagai naon ka Kangjeng Rasul teh nyaeta urang kedah ayeuna kedah tiasa nyenangkeun ka Kangjeng Nabi, nyenangkeun ka Kangjeng Rasul. Jadi sekali ya nyenangkeun ka Kangjeng Nabi gitunya. Kumaha nyenangkeun ka Kangjeng Rasul teh? Membuat Kangjeng Rasulullah SAW senang gitu. Dina tiap waktos isi pada melan urang, cariosan ucapan urang bahkan pada melan urang teh ku perkara anu pikaresepeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah sawiosna anu tiasa nyenangkeun ka Kangjeng Rasul teh nyaeta jalmi-jalmi anu seueur ngaos sholawat ka anjeunna. Rasulullah senang upami umatna Kangjeng Rasul seueur anu ngaos sholawat, seueur anu ngaos tasbih seperti para sahabat. Ibu, para sahabat mah nuju udur ngaos tasbih, nuju udur ngaos tasbih, nuju damang ngaos tasbih, nuju miskin ngaos tasbih, nuju beunghar ngaos tasbih, nuju eleh ngaos rugi ngaos tasbih, untung ngaos tasbih. Kitu nya itu para sahabat. Sasawiosna sok pilarian ku urang naon anu janten kasenangan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pan urang ge nya upami ka pan urang oge lamun kami toha baheula kapimitohaeun sok aya anu naon ye karesepna mitoha ye kitu nya. Naon ye lamun guru ye resepna gudang garam beureum misalnya guru teh. Apa urang karesepna nya? Ieu karesepna Kangjeng Rasul naon? Nah ieu numawi didinya neme upami Kangjeng Rasul tos resepeun tos senang tos resepeun tos bingah tos bahagia
ningal umatna. Name cenah Kangjeng Rasul senang upami umatna silih pikanya silih pika dede silih naon silih kuatkeun saling menguatkan silih tulungan dina kasaean eta silih tulungan dina kasaean umat Kangjeng Rasul silih doakeun lamun jauh silih doakeun lamun deukeut silih geuingkeun eta anu ngadamel Kangjeng Rasul senang teh sasarangan dina kasaean ujak ajak deui dina kasaean talete oge dina kasaean babantu nage dina kasaean kantenan kanu tos teu aya oge ngadoakeun kanu tos maot eta Kangjeng Rasulullah SAW senang upami salah sawiosna papada umat Kangjeng Rasul dilarang saling mendahului atanapi saling menghujat. Papada umat Kangjeng Rasul teu kenging perang saudara gitu nya. Nah eta di altawisna Kangjeng Rasul senang upami saling menghargai, saling naon itu identitas umat Kangjeng Rasulullah SAW nyaeta identitasna teh ngahormat kanu saluhureun ngahargaan ngajakan kasasama adaptasi nate nyaeta secara menyesuaikan diri upami awewe jeung awewe deui upami lalaki jeung lalaki deui ulah awewe di lalaki anon gitu nya non jeung lalaki pacampur lamun kolot jeung kolot deui lamun budak jeung budak deui eta Kangjeng Rasul senang Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah salah sawiosna hiji murang kali anu naon khidmat atanapi hormat taat kanu janten ibu ramana eta Kangjeng Rasul senang teras atuh saha deui an jalmi anu sajabina ti nu seueur ngaos shalawat teh jalmi anu pangheulana anu ngestokeun anu nyambut kana parentah Allah Subhanahu wa taala. Judulna eta nya terutami urang ngamanfaatkeun waktu anu sabenerna waktu teh malila di alam dunya ieu teh. Salajengna perkara anu tiasa ngahapus gitu nya, tiasa ngahapus ngifaratan ngadelet kana kana masa lalu kana dosa anu geus dipigawe ya tawisna eta oge ngarupikeun tuntunan Kangjeng Rasul saur Kangjeng Rasul al wudu'u fi bardain. Jadi ngalaksanakeun wudu dina ngalaksanakeun wudu dina waktu keur usum tiris gitu nya. Jadi wudu teh ngarupikeun perkara anu ngawudu eta ngarupikeun perkara anu janten acuan dicontohan ku Kangjeng Rasulullah SAW nyaeta kanggo ngifaratan karena dosa per dosa upami dicana contoh we heula karek inung bapa teh senang we inung bapanya ya lamun ningali budakna rapi kitu nya lamun ningali budakna teh rapi terus naon bersih salareungit kitu nya terus neuneun naon oge rapi dina tunan teuneun
Dina ucapan rapi, dina padamelan rapi. Inung bapa ge resep meureun ningali nage boro-boro inung bapa batur oge resepkeun. Kumaha lamun kieu mah torojol teh burit-burit eta budak teh. Baju jeung calana pinuh ku leutak. Beungeut pinuh ku leutak, tas ngamesin meureun di sawah. Katingali panon aya boborelakan. Eta cigana ti kajauhan keneh oge inungna teh geus nyingsatkeun anrok. Sia. Kehen. Borok-borok pikaresepeuh. Nah eta juga kalaca teh ka imah. Ajreg-ajregan dina kasur, makanya leutak kungkul cik pikaresepeuh pikageuleuheun. Bakal dibeberi teh ku ilungna teh. Naon jeung mantok kadinya. Nah, das. Jadi Kangjeng Rasul eta miwarang kalau urang sadayana anu matak pikaresepeuh teh nyaeta bebersih langkung ti payun, bebersih heula tina kokotor-kokotor anu matak ngahalangan. Nah, anu matak ngahalangan kana tersepeunaana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersepun kumaha? Kokotor naon? Kokotor teh, Bu. Kokotor teh aya kokotor luar leutak, aya kokotor batin, dohir, aya kokotor batin. Tah kokotor batin eta diantawisna ujub ria takabur ujub ria jeung takabur asa aing terus naon deui asa aing terus naon hayang katingali ku batur nya iklan nya aya iklanan ibu kade eta kokotor teh disebutna kokotor anu matak ngahalangan kana terus ujub teh ngabeja-beja amal sok ngabeja-beja kaalusan cirina jelema ujub osok ngomong-ngomong katurunan. Yo urang teh katurunan Raja Ningrat ieu teh Prabu Arya Bang Kesemek Kodiplak kadituna teh ti Seureudeut ti Kedeplak nya ciri jalma anu ujub teh sok ngomong-ngomong katurunan ya katurunan darah biru urang teh nah di Titajong ubar abor beureum geuning katurunan Raja Raden teh Raden Arya Bang Ganola Raden. Ciri zaman ujub teh anu ngagujud dina hate anu ngaruntah jeung sampah-sampah anu matak ngahalangan kana dijabahna doa di matak ngahalangan kana meunang pitulung Allah. Jadi urang mah osok ngaheulakeun ka keheul pedah batur teu ngahargaan keheul pedah batur teu ngameuan puguh da sia teh seungit pedah ameuan keheul pedah naon sok ngaheulakeun eta teh runtah hari runtah eta sabiji runtah eta teh sampahna teh dina hate teh keheul ka anak keheul ka incu keheul ka minangtu keheul ka tetangga keheul teh runtah runtah-runtah anu matak jadikeun engkena teh matak ngajadikeun Kangjeng Rasul eta henteu ridho. Naon sababna? Tong hayang papanggih jeung kaula saur Kangjeng Rasul. Kaula teu ridho nya. Nah nya saur Kangjeng Rasul kaula teu ridho tong hayang papanggih jeung kaula saha jalma anu osok nganyerikeun hate batur nganyerikeun hate batur lain nyenangkeun cik aya di lemur ieu anu nyeri hate ku Kangjeng Nabi Muhammad daya saha nu pernah nyeri hate ku Kangjeng Nabi daya nu pernah nyeri hate ku Kangjeng Nabi Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi tapi sok giliran ayeuna urang ngeunteung ngaca diri ngaragap diri loba jelema anu nyeri hate ku urang loba begitu. Tah berarti eta teh
geus ngahalangan karena diijabahna doa karena meunangna rizki oge kahalangan jadina teh. Jadi rizki teh kuduna mah ngagolontor, kahalangan rizki oge. Lamun nu gering hese cager. Lantaran naon? Lantaran pernah nganyerikeun hate batur teh. Jalma nu sok nganyerikeun hate batur eta geringna moal cager samemeh batur nu nyerieun hatena cager ade nya. Kumaha cenah atuh? Kumaha cenah? Ieu mangkadeng urang ting geus ka mana jelema ge nu nyerieun hate ku urang teh ya teu papangi kumaha. Nah, nyaresan ieu sok sing seueur ayeuna naos sholawat kiriman jelema anu pernah dinyeriekeun hate ku urang teh kiriman Al-Fatihah kiriman bae hirup keneh ge. Kiriman Al-Fatihah. Khususon kanggo jalmi anu pernah dinyerikeun hatena ku abdi Al-Fatihah. Tuh. Osok kitu tara. Atuh kudu bener anu nungtuna. Ayo mangangon doma dituntun kana ujuk utang. Atuh begung we anger doma teh. Ya oge, amun ibu-ibu pernah nganyerikeun kana hate saha, sok kiriman Fatihah bae hirup keneh oge. Atau ke ya Allah mugi-mugi ya ganyarana maca Yasin kanggo jalmi anu dinyerikeun hatena ku abdi. Itu geus teh maca Yasin heula tapi maca heula ya ulah memena geusna Fatihah heula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bibili amin. Anu geus tah beres maca Fatihah terus ngadoa. Kanu jelema pernah dirugikeun ku urang, pernah dinyerikeun hatena ku urang, pernah di ayeuna pernah hina kurang, diledek, dipitnah, bahkan disangka goreng kurang, baca Fatihah eta nya atau maca Yasin heula terus gini gitu. Ganjaranna teh pahalana Gusti kanggo jalmi anu pernah dinyerikeun hatena ku abdi gitu. Lancar jaya rezeki teh langsung eta mah. Rezeki teh bakal naon? Bakal ngagolontor ta rezekina oge. Moal hararese hujan teh. Ieu mah hujan puruluk. Hujan puruluk. Sia nganyerikeun we hate batur ngiriman Fatihah tara kanu dinyerikeun hatena puruluk hujan teh. Puruluk. Kade itu. Eta di atas ulah anu maot. Ulah kanu maot tungkul ngirim Fatihah teh. Nah, gitunya. Ngadoakeun gitunya. Sok ayeuna hoyong dilancarkeun rezekina, di naon? Dibahagiakeun kulawargana, nya didamangkeun panyawatna, kirim Fatihah tah. Anu saha? Jalma anu pernah dinyerikeun hatena ku urang. Sekali deui saur kangnya Rasul tong hayang ayeuna tong hayang papanggih jeung kaula boro-boro ningali beungeut kaula moal pernah ningali beungeut kaula jalma anu hirupna pernah nganyerikeun hate batur terus modar teu katobatan paeh teu katobatan kade eta ti ayeuna. Nah cenah geuningan hayang ridho Allah tapi kudu ridho heula urang kana diri urang buktikeun ayeuna cing lamun urang dinyerikeun hate ku batur ngeunah moal berarti urang teh lamun salat teh kudu ngaragap awak saha ngaragap salat beda ku ngaragap gagayot batur. Allahu akbar gap kana naon kana awak sorak kumaha ngaragap awak sorangan teh ngaragap awak sorangan lamun aing dinyerikeun hate ku batur da moal ngeunah atuh gitu. Nah gitu di antawisna
Mangeuna tah lamun urang dinyerikeun hate ku batur. Geuningan karasana oge lamun urang dinyerikeun hate ku batur atau diledek batur, dihina batur, tah mangeuna. Nah, sarua batur oge ku urang, batak tidinya di naon? Ditebus ku urang. Meungpeung can maot, meungpeung can gering, meungpeung can eta geus ngaran naon? Rizkina, rizki keur urang teh kahalangan ku eta tah. Rizki teh ti dituna mah geus dicair, geus cair ngan can digesek ku urang. Tak ngagesekna ku eta, ku naon? Ngagesekna ku ngaos tasbih hadiahkeun atanapi pasihkeun ganjaranana ka jalma anu dipik lain nu dipikang ewa, anu dipikang nyerikeun, anu pernah dinyerikeun ku urang. Tah kitu tah. Urang ngaosna kudu naon? Heuh da batur ge sarua boga hate meureun. Kumaha cenah lamun abdi nyeri hate? Nah, urang mah lamun urang nyeri hate ku batur, tah urang mah balikna ka Gusti Allah. Urang mah kan sabab eta lamun jalma pernah dinyerikeun hatena ku batur bakal diijabah kabeh duana. Asal goreng anu nganyerikeun hatena. Nah, asal baca naon? Asal nu tadi teh baca shalawatna sing seueur, ngaos tasbih oge sing seueur sabaraha? 1000 kali. Ieu mah sakali we. Sakali maca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ta dugikeun kana adim nya. Sajalan marrotan wahidatan saja balenan anu sahiji kataballahu lahu mi'ata alfi hasanah. Dituliskeun keur manehanana 100.000 KHD ka alusan 100 sarwajeng 100.000 ka alusan 100.000 kali sedekah atanapi 100.000 kali 100.000 rakaat sok 100.000 rakaat salat salat sunah dipasihan ganjaranna teh 100.000 kasayan ya. Jeung dihampura 100.000 dosa, diangkat 100.000 darajat puasa kali maca tasbih. Mawi upami 100 kali upami macana 100 kali sarua jeung 100 kali munggah haji. Ganjaranna teh sarua jeung 100 kali munggah lamun 100 kali tah macana lamun macana tos asar, bacana tos asar 100 kali, sarua jeung 100 kali munggah haji. Saur Kanjeng Rasul eta. Kitu nya, maos tasbih. Heuh nu tadi teh maca tasbihna kudu bari naon? Kudu bari ngiriman kanu pernah dinyerikeun hatena ku urang gitu. Atanapi anu pernah didolim, anu pernah dihianat, anu pernah dicarekan ku urang gitu so. Mun pernah urang nyarekan misalnya ka saha atanapi ngagoblok-goblok ngapir-ngapir misalnya ka jelema sok kiriman tah Fatihah, kiriman. Terus saya geus kitu teh maca tasbih. Nah, karek eta tepat sasaran disebutna teh. Make nomor naon? Make nomor pin. Nggesekna teh disebutna teh. Nomor pin na teh nyaeta nomor kata sandi na teh nyaeta kudu ngadoakeun kudu ngirim naon? Ngirim Fatihah ka jalma anu pernah dinyerikeun hatena ku urang. Itu kumaha ngirim Fatihahna nya? Ya ngirim Fatihahna da urang mah cenah osok ka ajengan we kana geus maot teh cenah ngirim Fatihah teh. Tah ieu mah ibu beda deui
beda deui nya mah keur paragi kana usaha mah beda deui ngarah ibu loba naon dek ayo urang paheula-heula ngiriman kanu jeung simkuring urang paheula-heula ngiriman kanu pernah dinyerikeun hatena ku urang. Nah, misalnya orang pernah nyerikeun hate tukang dagang misalnya dek dibelian terjadi kuat kabalut tah tukang dagang teh. Engko diacak-acak tah kutang teh tapi terjadi meuli tah nyerieun hate atuh batur teh kalah kagus diajaran cangcut teh dibeli henteu gitu nya. Daud awut teh dibeli henteu nyerieun hate batur oge. Nah, nya ulah kasih ibu eta naon dagang teh diawut-awut teh hungkul. Kiriman berarti ya nya bisi mau kitu mah kami toha mau kitu mah kami nantu kasalaki salaki teh pernah nyerieun hatena kurang. Nah pernah atanapi pamajikan pernah nyerieun hate ku urang atanapi saha pepotongan cecengean pernah misalnya nyerieun hatena ku urang kiriman Fatihah gawat kirim Fatihah sabaraha kali Fatihahna sabaraha kali sakali atuh sakali mah dapat minang nyerikeun hatena oge 40 kali maca Fatihahna ulah gogorowokan bisi kadengieun 40 kali karek lancar jaya anu boga hutang bakal tereh kabayar hutangna amin anu hayang naon nu sakieu teh keroncong nah ibu can meuli emas tepikeun kana siku nah berarti encan macana tah encan maca Fatihahna encan siap yes sabaraha kali 40 kali ngata salat papai we saha bisi anu pernah 40 kali saurang tah. Nah, eta nu ngahalangan rezeki, nu ngahalangan dek beunghar teh tulus atunya. Nu sing horeng kahalangan kene. 40 kalinya ya pengajaranna beda ibu di dieu. Pengajaranna beda, ada tarik soalna ada tarik pengawasanna beda soalna ya aya sakedik bentenya anu ngaosna nya atuh upami ayeuna cai ibu cai keran cai na paralon menet bisa naheun cai mah bisa mandi bisa nguah wadah mah bisa ngisang-ngisang acan sing horeng mengpet tah dirojok kula teh atanapi diomekeun tah eta nu menetna teh anu menetna teh nyaeta runtah-runtah diri dina awak urang teh bahwa urang teh teu sangka atanapi teu salah deui urang teh pernah nganyerikeun hate batur anu mantap teu dipikarido ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam deuk nanya sakali deui jelema nu kumaha anu pernah nyeri hate ku Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi tara nyeri ka hate Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi bahkan justru senang senangeun kumaha cenah lamun urang pernah nyeri hate ku batur pernah nyeri hate urang teh ku batur tah jelema anu pernah nyeri hate ku batur tah eta teh kurang naonana eta mah jelema kurang maca salat kurang dikir eta mah kurang maca sholawat kurang dikir ubaran we ku sorangan eta mah nyuhunkeun ubarna ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyuhunkeun lanungna ka Allah nyuhunkeun ka Kangjeng kunaon ngaos sholawat eta mah mal nyeri hate ibu ubar nyeri hate ubar di dieu teh tuang bedog nya kumaha berik we atuh nu nyerikeun anak ku bedog lain deui eta mah nyata ala bi zikrillah tatmainnul qulub zikir ka Allah eta teh eling-eling perhatosan eta teh bakal cager bisa urang teh eling jadi terus nyeri hate terus we lieur terus we nyeri hate terus we bingung terus we susah terus we sedih teh
Meni asa panglieurna salemur ieu teh urang teh asa panglieurna. Tong ngar asa panglieurna salemur ieu, da batur ge sarua boga hulu. Meni asa panglieurna urang teh batur ge asa panglaparna, da batur ge sarua boga peujit, boga beuteung meni asa panglaparna. Sarua batur oge boga peujit. Asa panglieurna sarua batur ge boga sirah sarua batur oge meni urang teh asa pang capena. Nah, sarua batur oge boga kacape mah. Jadi asa pang capena. Anu sabarana mah urang teh lain kurang naon, lain kurang energi, tapi kurang zikir ka Allah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ta eta naonna suplemenna eta ta energi drinkna energina teh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Baca eta bisi ibu-ibu anu can pernah ngalaman kabeuli gagantel sagede kolotok muning. Da baca eta. Bacana eta bisa hayang ngajaran suweng sagede wengku nyiru nya bisa ngajaran suweng sagede gilining sado nya baca eta tah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah aku bisa hayang ngajaran mas sasiku baca eta tah bisa hayang ngajaran ka ditu ka dieuna ge kana geus teu kudu nyewa da boga mobil sorak. Nah, bahasa eta. Tapi macana geus nu tadi teh eta. Geus naon? Heuh tadi teh. Geus teu boga kantar kakaitan jeung anu pernah dinyerikeun hatena ku urang. Gitu. Babari mah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jeung ngaos sholawat, ngaos tasbih jeung tatangga teu wau. Belanggung gitu. Ari jeung maca Quran, maca sholawat, ari jeung tatangga ciga jeung urang Israel. Jadi kade bisi ayeuna kudu apik eta, kudu apik urang nya carana kitu. Da ari diketrok panto imahna mah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Naon? Abdi teh kantos nganyerikeun hate ka salira ieu teh. Nyaeta pernah nganyerikeun hate ka salira abdi teh bakal ngada satu rahasia tuh bakal pasea geura sok nya bakal pasea teh geus we ayeuna mah di naon di amphibikeun di secara halus kurang teh kirim Fatihah seberapa kali 40 kali itulah 40 kali ibadah 40 kali. Bisa hayang ngajaran ke Mekah. Ibu, bisa hayang ngajaran umroh, bisa hayang ngajaran ke Mekah tah era bacana. Geuninganna cenah urang teh meuni hese ieu teh hayang kabayar hutang wae ge cenah meuni hese boro-boro meuli emas gagantel atuh cenah ieu teh. Hade eta tuh boro-boro 40 kali hiji ge encan. Tah kitu we lah geus namanya naon dalilna? Dalilna mah nu tadi sok maneh dinyerikeun hate ku batur ngeunah henteu sarua batur oge eta dalilna mah lah. Nya, eta dalilna mah. Nah, sebagai bentuk naon keimanan urang saya supaya lancar jaya, lancar naon? Lancar eta tah keran rezekina supaya ngagolontor, supaya ngagolok tah. Nu udur langsung damang tah bisi hayang ngalaman memeh maot ka Mekah heula tah eta nya ulah sarua ulah sarua atuh katanya Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah sakitu we nya meni kudu disunahkeun wae mah kasimpulanna cenah ye kasimpulanna keun ujang da ibi ge osok cenah hadiah
hadiah ka inung bapa. Sok hadiah ka inung bapa. Hah? Cik dek nanya, pernah nganyerikeun hate inung bapa henteu? Pernah we kitu. Sakitu nu kahaturkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.